Selain pura-pura bahagia, pura-pura apa yang kamu lakukan selama menjadi ojol? Pura-pura keluar berang kedahan kene padahal mati subuh ngabatin menang orderan hante aja gacan marah me Alhamdulillah, gimana wae lu tuh? rek keluar orang rek udang Wah, balik keluar. Berang-berang teuing. duh biasa Nah, aya nu asup ieu. Gitu nya. oh tuh kasih Yah, heula. ayo betul mah aing pada hati subuh kan pernah kene maha demak pura-pura polosan padahal make mod gar PTTS seberapa golong lur Aya nama orderan teh be aku tuyul. Kurang aja aya nama lamun geus teu make tuyul teh geus we ieu orderan ya tadi. cing sabar we wa daya nama sarua kabeh oge Heuh lah pusing lah. Geus we urang balik lah ieu cara nama. Urang tilanya. Yuk. duh dewas untung teh ningali akun urang underbone kieu dah balik ke orangnya pura-pura nu order kabeh malayarna make GoPay supaya aya nu nalangan meuli udud jeung meuli kopay jangar wa euy Naon atuh? anu ngorder malayarna marake GoPay urang ayeuna jadi teu boga duit jabatan ngopi di jangar ngopi moal ieu tapi kan urang eueuh duit wa Urang tadi menang wae cash. cash asli Juga tuh meuli heula ka ditu. tuh atuh sok dieu duitna Lah. mojo lah jeung kopina Segalana kabeh. mantap berangkat Pura-pura anyep ka babaturan soalnya karunya akuna gagu maksimal. lain wa ayeuna mah beuki dieu teh orderannya asa melehoy wae euy merata cikeuna ranyep tuh da urang ieu ti tadi orderan teu asup-asup da jabanding ieu gitar can dibayar ngajuk wa Sarua we tuh urang ya. Di jam 5 can menang ji acan. ini sarua deh tanya Sarua tuh. tuh urang mah nol pisan euy eta mah geus sabaraha Can sarua. Di jam subuh. ya tuh jual deui lah kemana Duit nu di mana? urang balik atunya da orderan oge eueuh rek ngamen we ayeuna mah lah Cing sukses gitu nyanyi. Aduh. Aku larur kuy ngabohong dia. Da akun urang keur alus-alusna gacor. Karek setengah poe geus tupo. Pura lur. Selain pura-pura bahagia, pura-pura apa yang kamu lakukan selama jadi ojol? Pura-pura rek ngabolang padahal mah menang orderan. Ngaragangan batur anu gara ragu. Lur, urang ngabolang heula heueuh. Pura-pura mau keresek dina gantungan motor, ameh katingali ku batur, urang keur mau orderan. Padahal mah jajanan sorangan. Gak anjing. Pura-pura menang GoFood padahal mah nginit ka masjid sujud ceurik ngadu ka Gusti. Selain pura-pura bahagia, pura-pura apa yang kamu lakukan selama kamu menjadi driver ojol? Pura-pura geus dahar, padahal acan.
Meta majikan teh hariwang. Halo, assalamualaikum. Bu, menuju di jalan kene. Atau semam tadi serang Pak Adang 10.000. Ya atuh. Ya. Waalaikumsalam. Di tongkrongan komunitas batur, terus orang tadi ajak ngobrol. Pura-pura menang order we terus init. Pura-pura kuat hati menang orderan mantan kapogo. Padahal aslinya menyesek nyeri ya Allah. Selain pura-pura bahagia, pura-pura apa lagi yang pernah kalian lakukan selama menjadi ojol? Pura-pura gacor, lamun ditanya ku sesama ojol di parapatan lampu berem. Geus sabaraha? Geus salapan atuh urang hiji derek tupo. Padahal mah hiji ge acan. Pura-pura ngabolang indi di tongkrongan karena orderan asup wae ka batur lain ka urang. Mau dekatkeun anjing.